Uh, uh, aduh, timur yang, aduh, uh, uh, aduh, kope ya kuat kan nilap ki, panas tiris gening, ada teka bagian duit corong nama, aduh, gusti, aduh, aduh, ayo batur gada gidi, garinit, nyarokot duit, itek teingan, aduh, urang mah us nu ngabagi. Ngarep-ngarep di desa sugane aya nu nelpon atuh. Ieu teh. Ah, apa isada euy? Halo, assalamualaikum. Oh, muhun ya sareng Haji KW. Oh, muhun. Ah, kabagean. Duit corongna. Oh, siap. Berangkat ayeuna ka dinya, siap. Nuhun ya. Ieu ti desa lain. Oh, atur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geuning kabagean. Siap-siap ah. Asa jag-jag awak teh kabagean duit corong nama. Berangkat. Dompet tinggalin. Oh, aya. KTP tinggalin. Aya. Ai batur naik motor ai urang lulumpatan. Kunaon Mang Haji? Menigini lulumpatan tiga kuda? Ijam. Ah, siga kuda. Gak gabah nyebut siga kuda. Ieu teh bi ijam urang teh kabagean duit corongna. Bungah ieu teh. Bijem kabagean teu? Mang Haji kuda kabagean? Nah hari orang teh kabageannya. Hayo we nyebut kuda di ijam mah. Heh gaya ah, jurus kuda lumping. Mang Haji tak lempang cegegak gitu. Mika siga kuda. Abong-abong kene geus nyokot duit corongna. Iya dong. Pan urang kabagean duit corona bijem tuh duitna. Ieu teh menang motong ku pagawe desa pada ngimpi bijem. Nepina ngan ka Haji KW teh ngan 300.000. Ti luhurna 600. Ku lurahna, ku manorna, komo RT nama. Geus lah bijem. Lieur urang mah. Alah teh si Haji KW menikah sengong gitu. Alah, ieu duit teh murah. Alhamdulillah keur meuli tarasi jeung mecin. Lumayan. Boga duit 300. 300. Alah sia. Duitna eueuh. Alah. Lah. Eueuh. 2.000. 300 ka mana? Alah.